Iya. Patungkun ala. Ari mereka ngalamun dinya. Terus nanti lo gining sama namun sorangan. Ciwet nyata yang teboga duit nal euy lah. Nah, setelah itu boga duit pikiran. Terus aing mikiran duit naon hayang itu bukan duit. Boga jualan teu? Ari jualan mah orang teboga. Kan aya dek teh euy. Manila nu mitoha boga 2 siki. Arek moal dibeli tapi ulah loba omongnya. Ya meureun ada teu beja mangarana badog teh, meureun kitu mah teu beja ke batur mah. Kapalang teu beja orang badog ge kabeh orang jadikeun duit ya, make ulin duitna. Kira-kira nanya aya nu nyahoan mah ya. Mun nu nyahoan mah hayu urang bawa ke peuting geus isa kuduaannya. Dek ari mawana mah da hek hayu tapi kan keamanan di dinya meureunnan. Masalah nu toha ka masih gitara. Ari mitoha mah moal poe ge getol ka Mas Sigit. Malahan tah malam ayeuna mah aya pengajian, pasti balik ke jam 8. Urang jongjon ti pipir